Dina hiji waktu Dewala keur lempang reka sawah. Di jalan aya nu reka tincak. Dewala nyidik-nyidik, naon nu reka tincak teh cek Dewala. Naon eta? Dewala langsung indit neang cepot anu aya di sawung keur nyuling. Langsung we ku Dewala teh disamperkeun. Kang, hayu ka dieu geura. Itu aya naon? Ciga ti kotok di jalan. Di belah ditu di mana cik? Hayu urang tempo. Terus marehnehna indi tingali naon nu dimaksud Dewala. Tadi ke lempang, kudu ningali ieu. Penasaran ciga ti kotok? Cik cek akang naon? Tina bauna mah ti kotok wala. Nya bau ti kotok. Heueuh, ti kotok deuleu. Nya ti kotok tapi urang masih ragu-ragu. Cik toel atuh wala. Cikan urang toel. Bener ti kotok. Cepel. Maknya. Cik ku dewek asaan. Aduh, walah, pahang wala, bener ti kotok deuleu, bener ieu mah ti kotok. Wala geuning ti kotok. Kang nya bau, pahang, cepel, bener Kang. Untung teu katincak. Hahaha, hayu indit we lah cenah. Geus kitu Dewala jeung Cepot tuluy indit ka sawah.